mangsa samoja jungjun kembangan duh eulis langit lenglang angin rintih dina ati aduh. Jang cipasini nun teu jadi mangsa samoja geus ngarang-rangan duh ieu pangit angkeun samagah dina ati aduh. Kantun waasna jungjunan lalakun katukang titeang ngan pujitaan kamari nu pamit kamari nu pamit datang deui nakang kang ayeuna tinggal ngangresna jungjunan pelakon nu pegat disambung ngan kuciptaan kamari nu leungit kamari nu leungit rek lebeung moal deui datang. Kedeuna asih na bulan pinuh mamanis hiji jang cipasini narasmi wanci mangsa samoja jungjun kembangan duh eulis langit lenglang angin rintih dina ati aduh. Bulan pinuh katineng aya jang cipasini nu teu ngajadi mangsa samoja geus ngarang-rangan duh ieu bangit angkeun samagah dina ati aduh ayeuna kantun waasna jungjunan lalakun katukang diteang ngan pujitaan kamari nu pamit kamari nu pamit
ngan ku ciptaan kamari nu leungit kamari nu leungit rek lebeung modeui